Aduh, ih, di wisata Coblong bikin ku endah pisan. Aduh, ih, lamun cicing di dieu meniti istil hirang mata, Gusti. Aduh. Bulan madu di wisata Coblong, hanya kita berdua. Bulan madu di wisata Coblong, hanya abi aja mang basir duduan. Aduh, kemana Mang Basir teh deui? Uing kitu tungguan ti dieu. Eueuh wae. Aduh wae biji tugan we manehna datang ka dieu. Parek janjian cenah bulan madu di dieu gawe untuk manehna teh deui. Ini ayeuna sok sieun teh ka dieu we. Silakan 12 uing dangdang steker kebek kieu. Itu yang manehna meunang. Ayo, tebak lain sah. Aduh, menitong aing atuh. Hah? Tebak. Ih, mana meni romantis gitu. Astagfirullahaladzim, uing meniru luas. Ginaon? Ih, aing mana meni romantis gitu. Bere. Cing atuh tong kuno kieu. Ih, atuh ek bebeja heulang entah duit ek meuli kemana. Olo-olo teuingan. Tapi pirang kieu sama romantis ke uing gitu. Ih, hati uing berbunga-bunga gitu tuh. Aing eta mangan karunya we ka maneh. Teuingan sok lieur. Masuk di. Rek naon ieu teh? Itu di mana? Rek naon datang ka dieu? Henteu pan urang teh jeung di ditu beneran. Rek naon datang ka dieu? Hah? Naon datang ka dieu? Urang teh ka dieu teh keur ulin. Itu di mana? Di ieu teh di wisata Coblong. Oh. Uing make kopi lagi juga tujuh seeng kali kantung. Nah, 3 chef gitu, chef lain, jurig lain. Apaan eueuh chefna di dieu teh beuting uing jadi chef di dieu. Chef jadi chef kitu. Ngagoreng cai oge, ngagoreng cai. Ngagoreng sangu, arek oge marera ngagoreng cai, didinya masak kitu. Jadi romantis ka teh uing. Lah, cicing dengan besok kadeukeutan merang dengan ayo ngagoreng. Merang kene awi. Cai oge ge saat gitu maneh mah. Poho. Komodi ayeuna masuk nu karar itu. Ah, mana teuing pangset meureunang. Lain pangset deui geng. Aduh, lieur kieu. Urang jalan-jalan yuk. Mana? Kabelah ditu ku saeutik. Hayu buru, ayo. Ke heula. Arek naon deui? Arek nanyakeun sejarah ieu Coblong ieu. Arek nanyakeun sejarah Coblong ieu kumaha? Kumaha ti dituna? Arek nanyakeun ka saha? Naon di dieu teh usah saha kieu tinggal lihat tuh. Sini. 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 Naon? Abi teh hoyong naroskeun sejarah wisata Coblong ieu kumahanya?
tahu dulunya, ini yang punya orang tua dulu, nggak tahu apa-apanya. Ini yang dibikin sama orang tua, yang ini saya bikin ini saja, saya nggak tahu yang sini. Ininya dulunya pengungsian penjajah, jadi ngungsi di sini. Udah yang tahu ini udah lama, tapi ininya nggak tahu saya di sini. Tapi ada apa-apa bilang sama saya, inilah wisata Coblong dibangun sama oleh Pak Budi gitu. Oh, ini hatur nuhun Sami-sami. Ayo urang jalan-jalan dah kayak gitu. Kira-kira cicing lah. Ini aku makan lagi. Ame juga Sliwe deui jeung maneh mah sayang. Yuk. Itu baru gak pikiran atau jelema lain hayo gak gawe teh sing sangsang. Kalau kang ngopi jeung ngopi deui. Astagfirullahaladzim, nak uing ge digaji. Teu ci ata. Kumaha sih? Mang, kenaon di dinya? Aduh. Ketana naonan deui di dinya? Saha nu nitah gawe di dinya? Nuhun Bu. Naon Bu? Aduh. Gak gawe teh sing bener geura. Teu boga pikiran teuing, gaji we gede. Pak ieu teh nyaho? Wisata Coblong teh uing. Kitu uing pangbeungharna teh sejagat raya. Boga pikiran teuing hirupna teh deui. Astagfirullahaladzim. Ieu ngaranana nu ngadaangan gaji buta teh. Kokoreh we. Gusti Agung. Aduh, beneran ieu mah. Aduh, barieur ieu teh deui. Eta imah idaman uing teh can biji can di omean. Aduh, kumahanya? Tadi anu gagawe teh saha deui nya? Para rugu judul. Mang, gancangan Mang. Tong lila teuing Mang. Uing pada ame indah jeung Mang Basir di dinya. Melikeun genah Gusti nu agung di dieu nya. Itu istri herang panon cek batur teh megeninganan. Batu macan araraya nu kadari ibati uing jeung Mang Basir di dieu teh. Panitanya jadi damelan abdi ge tuh sareng barudak rancangan sadayana. Punten pisan. Eta ieu kenaon teh di dinya? Coba diuk gerasa eutik. Uing teh ieu teh keur ngusruk-ngusruk di sana nyaho teh. Uing teh keur karareu anu gararawe. Eta rumah idaman jang uing berdua teh samberes. Samberes eta anu dicarikan teh apa tuh saha? Hah? Kumaha kira-kira? Uing arek mikrekeun lah suluh lantaran teu mulug ieu. Dinikeun pokok piraku uing sakitu pangbeunghar sajagat raya disampakeun itu. Sepancau teu boga pikiran Eta teh khas Sunda eta teh ngeunah. Terus kumaha? Anu dicarikan eta kumaneh teh eta nu boga ieu. Buka era teh nya. Bener. Teu percaya sok hanya uing jadi era. Jadi malu-malu kitu geuninganan. Ayo minta maaf burukeun. Aduh Gusti mah agung ini uing jadi asa kaisinan. Buru minta maaf. Bapak abdi nyuwun keun hapunten. Punten naon? Soalna abdi entos ngaku-ngaku gitu tah. Aduh terus pemalu abdi teh. Malu kumaha? Aduh, Bapak atuh tong nyepang anu gitu mungkin bisa nyogok abdi. Eta we gacrok. Aduh, tong digacrok atuh kieu-kieu pemajikan maneh. Bapak atur nuhun nya poho deui. Nuhun naon? Abdi jadi kaisinan beneran sumpah. Ngaku-ngaku pencetan. Alah, aduh titah mencetan, aduh Gusti ka ceui aya. Alah, Katakan. Pusing alus pencetan. Menang pedikur yang hanya karena megar. Wiosnya banyak. Geun geunah. Geunahan teh, Pak.
Oh gitu. Genaheun. Oh gitu. Aduh. Bapak anu geunaheun abdi mah cangkel. Diragu-ragu bumi itu kubang basir nih eta. Mana atuh? Panjang teh teu potong hiji ngadorok-dok. Jadi ieu sadayana teh nu ceuceu. Heeh. Ieu sadayana nu ceuceu sanes. Nya. Hah? Sanes. Usaha ieu. Sadayana ieu usaha. Duka teh apa? Hah? Tadi nama ieu teh nya eta lamun teu aya nu ngagaduhan mah ku euci arek di eta arek di gaduhanan gitu. Oh, gitu jadi cak ieu teh bogana saha yang nyaho. Duka teu apa cenama Pak Budi itu geuning tapi muka nama teu pati apal abdi ge. Pan Uwing. Oh gitu Bapak. Aduh silakan 12. Bapak punten Bapak. Abdi jadi keisinan gitu. Kumaha atuh Bapak? Aduh Bapak abdi atuh mohon diizinannya. Abdi bade jalan-jalan di Mang Basir. Oh, sok mangga. Amang we kacoblong mah ieu ku. Ieu teh anu aya bumi naon ieu teh? Ieu teh bumi rumah bambu, Rumah dua bambu. tingkat.Ege bisi engke bade indah hoy ceuceu jeung Mang Basir mah. Oh, gitu? Awit heula awas. Apa geus? Oh, enggeus, alus. Nyiram ieu teh. Engke ulin ka dieu nya. Nya, siap. Heeh, Ulun, sok Bapak. sami-sami mangga leujeun mangga. Mangga Bapak, dadah. Dadah. Pak. Tapi bade tumaras deui ari itu teh nya aya nu kohok naonnya sil-silahanana gini. Tah eta teh ngaranna coblong. Ih, Coblong ceh ya eta teh. atuh entong naon teh coblongna teh entong medok teuing jadi asa kanu abdi pan abdi teh coblong ieu teh. Coblong teh guha eta teh panjangna 110 meter. 110 Geunaheun meter. ka jero teh ceh ya jeung Mang Basir ulin ka jero. Tuh. Heeh, geunaheun di jero Aya naon di jerona? Ya coblong guha jero, cai ulin ka jero tingali eta teh guha wisata. Waktu zaman baheula aya waktu zaman Belanda eta teh ceh ya. Oh, gitu? Ceh ya kudu ulin tadinya. Minimal tahu sejarah Belanda baheula. Heeh. Ya, gitu nya. Ya. Mungkin lamun abdi asup meureunnan Kudu kaluar deui. biasa biji deui teh. Biasa, lamun asup kudu kaluar deui atunya kana poho. Iya teh temen Mang Basir keluar deui mah. Ya, mangga jeung mangga atunya nya, yuk makanya, mangga nya. jeung mangga. Mang Basir ka dieu. Ih, ayaban. Aduh. Ayaban buleut tinggal juga donat. Juga donat. Juga nu di dinya. Naon teh? Pados Hayang naik heula, duit kudu bebeja heula. tidak higaeun cek Pak Budi otak oge. Ih, yuk. Poho, tuh buru. Aduh, hese. Ih. Mang Basir coba ka dieu. Itu teh mani jiga maneh kemaran. Itu kembaran maneh sir. Naon deui di? Jiga maneh tingali kembaran. Pados tinggal. Mending mirip. Eta tinggal kanona juga didinya. Hirup henteu sok sieun hirup kenyong ngalodo ka uing. Nya batu biru. Ih, tong sok kitu dari jero nama ayaan mareuna. Euy, apa waktu bukan nama ieu tah peninggalan wisata di bumi dieu. Kieu ngaranna Bangkong. Heeh, Bang. Oh, bener kieu teh lambang nya. Urang mani dieu ka itu ah. Nah, buru atuh. Tuan. Aduh silakan 12. Siapa harianen teh nulungan aing. Aduh bitil agung. Asup kana culi-culi ieu mah. Ih. Baiklah. Naik kewet ini mah. Terus. Alam dunia. Aduh, kunaon ieu deui? Jadi muih kieu. Aduh Mang Basir teh harian teh nulungan uing. Kitu uing ka mana ieu? Ginaheuna alhamdulillah.
coy. Aduh, ini jibruk. Jibruk gak jero-jero oleh salin ya tadi. Ih, anting uing kemana coplok? Aduh, harganya kan. Anting 10 juta deh. Iya. Tunggu anting. Belah mananya? Tak geninganan, aduh. Tuh, kita mas uing, aduh gusti. Itu mau. Tiris, tiris. Tiris udah bilang. Ini bikin kuat para lewat kira. Tapi yang asuh cuma masih teka jerau. Yang tidak oke, jadi aing kebulusan oke kira. Tidur alit itu pengen yang Surina udah bilang. Bukan orang sak, aduh gusti agung. Pedicure. Aduh. Itu kenaon sih? Ini ngait dulu. Tuh judul. Aduh. Si kenal pakai yang ini lu. Bisa balik. Aduh, mati ngait kita kenaon sih? Aku jadi buat tuh ya. Udah gila. Aduh, wing mangan dia tak asup. Kita tuh yang liang nek. Nang basir tolong. Mana jermaknya deh? Tuh udah pikiran. Aduh, mesti dibuka dikit gitu. Bisa dulu ah. Wing ada kapal heula di dek moyan. Di Mas wing rarangsak. Kalau wing belek dengan sebelah. Aduh. Kumaha gede ya teh kayaknya. Memang masih ada lungkung keringan apa bulan madu, ada bulan madu kita berpikiran. Aina ya coba wisata ieu, wisata jomblo datang lagi coba wisata. Mengedah kieu geninganan. Nah, udah jadi minang kopi kieu modo cenah. Kudu sing kita basir, ai juga sing modo iki lah. Kudu tak kesini. Wisata alam juga kita dia teh. Di merang di teh. Nah, belah itu. Jangan itu benar. Seperti udangan. Ya bro, kuning banget, dua berani lagi oke. Bisa duduk ini nih. Ibu lope kia, juga biji masih berbunga-bunga. Mana yang saya kasih Indiaan ini? Hui, cina. Ini nanti ini. Pokoknya nama. Sebelum wisata iya. Lamun teh kadieu teh pokona mah nyesal wes umur juga. Ini beneran ini kan banyak istilahnya yang mah jelema ini balik euy. Ini nang kita minum dia. Di kantor dia yang Prabu ini kita memperlakukan kemana kita kapas bener ngaku tempat di sini biasa